Dangiang turnanginang ruat bala-bala Dangiang turnanginang ruat balajaya 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 Deweke serangan ujeri teh Dangiang durna bala-bala kieu pot bisi maneh teh apa kaula datang ka dieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun nyaeta ngeunaan kajadian di negara Astina anu eta jelema-jelema teh sabab menang bejati paranormal anu datangna ti Astra Jingga cenah mah tanggal 8 jam 8 bulan 8 tahun 1888 teh bakal aya kajadian Ari tanggapan jelema rupa-rupa aya nu rek nyebutkeun kiamat. Kiamat ieu dunya tere tutup. Nyaeta tere hancur. Tah ku kituna loba jelema anu mogok gawe rupa-rupa kajadian. Ku kituna wayahna dina waktu ayeuna maneh kudu tanggung jawab kana rupa aya kajadian. Loba jelema anu ka pasar teu ini kalayan di pasar nage tararuntuh pagawe-pagawe anu di kota baralik mudik nyaeta kulantaran hayang paeh jeung kulawargana. Dina waktu paeh teh ulah nepi ka pajauh jeung pamajikan jeung anak. Uki itu mah ulah lalawara ieu kajadian teh kudu ditanggung jawab ku maneh. Kudu ditanggung jawab ku kalah dikeprokan kolot. Udah genaheun. Takut kituna beusi maneh teh apal asa jingga wayahna maneh kudu tanggung jawab dina waktu ayeuna. Boboa ieu jelema ieu. Nya we aya kajadian geuning tong salapan-salapan. Bener akang. Salah. Ampun. Jadi mah bara rebas. Kumaha dina waktu ayeuna karugian di negara Astina? Ya minta pertanggungan jawab Investor asing ayeuna teu wani nanemkeun modal di negara Astina sabab de kiamat. Kasionan kiamat kan sa Astina IMF duit inyeman ayeuna diangay-angay duitna can sok can kaluar keneh. Da sieun kiamat. Sagala rupa urusan di negara teu angeus-angeus. Da sieun kiamat. Ngabuntut bangkong we kabeh ge mah. Kasionan. Kumaha ieu teh maneh teh ngaluarkeun caritaan teh? Nepi ka pak beledug. Ulah ngarugikeun salarea teh mah. Jawab Astar Jingga. Dok. Kadieu jalanna kadieu tah. Di ka hareup atuh sia teh. Tah kadinya. Teu mikir sia. Nanaonan kitu petang. Kudu tanggung jawab deuleu jadi paranormal teh kudu heueuh. Kudu sidik ku buktina ku waspada ku jatana.
ngaruksak perekonomian di negara Astina. Teuing lamun. Hah? Teuing lamun. Doh. Hayang kiih mana euy. Rasa kayak itu terasa. Toloy, lain toloy ka beng bos. Tapi juga derek ngambek kayak gini. Lain nulak Aduh, cangkeng. ampun. Nulak cangkeng teh sugan karek ngambak. Kalau hararampang urang mah. Sok jawab. Kumaha pertanggung jawab maneh? Dek kumaha enak? Wayahna maneh kudu tanggung jawab. Sabab cenah ieu ceuk paranormal deui bisa pulih deui kejadian politik ekonomi jeung hukum di negara Astina stabil maneh kudu dipaehan. Rupa-rupa Lain rupa-rupa Kang manusia. Aduh. Salieun. Ha, ya urusan di negara Astina lebih kata anggeus-anggeus. Dek anggeus kumaha atuh urusan di negara Astina da anu dipariksana bangsat, nu mariksana bangsat, teu dapat pikir. Ya mau beres-beres atuh. Nah, kitu bangsat. Sugan. Eta. Ah, teu rumah sia mah. Ke rumah sasok cocorokot. Anjeun teh pan rektor di Universitas Jajar Sokalima. Ha? Sing ulah diduitkeun teuing ka barudak mahasiswa teh atuh. Ya. Negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas betul. Tadi dia perlu kebijaksanaan urang kumaha carana. Make ieu sakudu pake. Dah. Maka rasio atuh. Ieu mah ngaku-ngaku wiku nyarita di lukaliku sangkan ku batur digugu daripada kan tukang tipu ente. Ngaku-ngaku resi nyarita di ulah euli sangkan ku batur dipuji guntang gantung make dasi turun mersi unggah mersi daripada hasil teh tukang korupsi. Maka pakaian aja. Ngaku-ngaku panita nyarita di reka-reka sangkan batur percaya daripada hapan sih tukang baso. Nah sia teh mun teu lempeng teh ngomong teh. Geuleuh teh aing mah. Teu lurus. Gerepek lamun eureunnan mah gerepek teu baraleg. Mau aya Buru-buru areling. nya. Di negara Astina teh ti mimiti raja nepi ka kabeh we pokona ka bawahan-bawahanana gerepek. Hartina teh alus katungtungnakeun. Anjeun cing apa arti reformasi itu apa? Doh. Ya? Apa artinya? Re itu kan kembali. Formasi kepada asa. Tiba heula alim ulama, kiai, ngabejaan. Coba kembalilah kepada fitrahnya manusia. Apa fitrah manusia itu? Naon? Oh, eta nu salapan tadi. Tanggal salapan, jam salapan, bulan salapan, 1888. Heeh, pek baca. Nu salapan teh naon? Ai Quran sabaraha ayat? 6.000, 600, 60, 6 ayat. Genepna sabaraha aya 4, 4 kali genep 24 sabaraha jud ai Quran 30 jeung 24 54 ai 5 jeung 4 salapan tuh salapan kene kita main salapan Kang coba beralih kita kana kitab kana skenario dari Allah Allah Maha Sutradara coba kembali kadinya baralik deui kayaknya balik deui kana fitrahnya jeung naon ari fitrah manusia ti dituna fitrah manusia teh sidik tabligh amanah patona nafsuna mutmainah radiyah mardiyah jeung kamilah kadieuna kumaha nyaahan deudeuhan ulasan asihan jujur daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum kahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun itu hak manusia. Cing era ku tangka cau, tangka cau, gebog cau, daun cau, akar cau, bodogol cau, buah cau, rasa nage rasa cau. Nah ari anjeun jelema, panon jelema ceuli, jelema leungeun, jelema suku, jelema ari hate iblis kada demes ceuling teh. Hah?
kurang ajar sia ngahina ka paing kakara ngarti eta kalau kita tadi hina teh kakara ngarti kalau ti sejaleh teh mah kakara ngadenge kakara ngarti kalau tihina teh nyebut kurang ajar ayeuna ditungguan kita tadi teu dibejaan ku aing teh hayang ngadengekeun nepi ka mana IQ sia aduh punten ya amat tidak ari geus bencanur kakara eling podaran jelema mode kieu aling ama urang podaran hayo kurang ajar sia podaran saja nah ini maksudnya dipaehan sia ku aing tuh komo bari kitu bari rek hianat ya Kang ujug-ujug rek dipaehan teu puguh-puguh kemana karep sia teh ngomongna wajar dek kada rakyat geuleuh wajar dek mah sabab sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat bener wajar ngomong-ngomong wae mah tuh nah ngomong-ngomong wae mah da moal bejadunya teh ye tapi di lebah dia panghinaan sia saha nu datang ka dieu nya aing nah atuh da ente nu datang ka dieu jeung hayang dihina deh gerapek berarti hayang dihina meureun dipaehan sia ah tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku ente bakal paeh dek mah kurang ajar tah lamun dewe kurang ajar sok pangajarkeun teu sudi teuing digaji moal kitu nya Kang nah itu sudi mah sia teh lauk buruk milu mijah deuleu nya saleuheung keneh lauk buruk milu mijah atuh bakal hirup kabeh jeung tibatan lauk mijah milu buruk gerapek da hancur sararea ge eta bisa malik-malikeun heuh da tutung teu dibalikeun mah ih beuki pika hiji deune teh si eta teh cing sok sia dor jadi jeung aing lah wah ah